Rela nungguin 1 jam demi makan ini. What? Teu sangka geuning di Garut teh aya makanan ke Arab-Araban, katambah aya menu anu eukeur di teteangan ku salaki abdi. Deuk ngabuktikeun omongan kolot seunah deuk tuang menu ieu teh. Ketawa aja we bes aku mah. Ari pek teh geuningan masakna kudu sajam cenah. Kakak enggak apa-apa nungguin 1 jam. Meni saromeah atuh pelayan oge. Teu naon neng komo suasanana siga kieu mah betaheun. Tah ieu geuning si bintang tamu teh tos dongkap. Nasi kebuli kepala kambing. Sok pemanasan heula barudak. Ari nu dibelah kuping, ari nu dihuapkeun nasi. Tah hari abi mah lepas-lepaskeun heula eta aksesorisna. Oh kieu rasana kuping teh. Heueuh ceuli domba maksud teh. Nyakrek-nyakrek manja. Asli ieu mah neng nya. Teu di endorse ieu mah. Si teksturna teh lembut teh. Teu kasar ciga omongan tetangga. Wajib diarasaan ieu mah. Teu karasa geuningnya ieu ngagugulung hulu domba nepikeun ka magrib. Karena sudah berlama-lama di sini dan sudah kenyang juga, ya sudah kita pulang aja, Bes. Tuh mereka juga rela nungguin. Tah ari eta foto sahanya euy. Ini teh alamatnya ada di Jalan Maktal Garut. Tuh nyari weh di Google Map tuh, Abud Kebuli.